Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka baraya-baraya Abah anu tos manco di YouTube Abah nu di mana wae ayana. Tadi teu Abah nuju nyekar ketik misalnya nuju ngabatik. Ieu pesanan aja Kak Arjuna Purna. Ngawitan. Tah baraya-baraya sapertos kieu.
Ada.
tuh baraya-baraya ya, disebat sekar ketika kita tuh ya, tangke ya wajah nama aku ngangge kuas alit baraya nyata anu udah mangat kino bulu hayam. Nah iya baraya ya, bagian mukana pados jika bulu lah sepados 30 ya. Iya abah ngabunga-bunga kupulpen ya kupulpen lah pokoknya mah. Iya baraya ya hasilnya ya seperti dia ya. Karena belajar ngecat ke Kang Cecep di Ciamis sebenarnya terus diajar ngecat mah terus Kang Dadang anu di Cianjur terus ke Abah naon gitu lah di Bogor tah ieu hasil karya Abah teh ieu cetanan yang disebut sekar ketik kapubur mah melang begitunya kita baraya-baraya Abah tadi Abah atos ngabatik ya wayang pesanan ajaka begitunya saya parantos beres ya ajaka ya terus beres kado ngacukan tuh acukan terus nabe dongkap pisan ya wayang beres acuk dongkap. Alhamdulillah hatur nuhun Teh Yuli ya cukna. Tah kan proyeksi karya Abah kantornya WA di Payun, di Facebook aya, di IG aya. Ini mah ada kos sonten ku Abah bade ditutup wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.